Wilu yang tepat dari sarang si putra kiri kedua.
papai kang ngecet Pandawa Ramdhani datang mani ai dalam utara
Masyarakat
Sakinah tutup sakinah, sakinah tutup sakinah. Kami antara apa yang kian negara apun, apun jomblo boten wonten mari kejawi ingkang tutur niku catur kentrakang gladi uduh kajinan. Salabakti negara halang kabinci negara anugerah tunghar syukur makmur kemari pahwa sinawi paman santos sakit harja raja negara Habib Yusuf Prabu Dasamuka pangawakan jagung luhur siman dada jewas bemos daya hingga napas menggir banggar minggu dimanangan dikadok tentang kami adalah nampal saniman serang di negara awaknya boten kakatun ingkang rai Arya Kumbakar anu namanya Sofi kalayan namanya buka soteri buka Raden Indrajit Putra Mahkota Kerajaan margi pagawean Kumbakar boleh dan sabuh kulo sare jeung sare saparantos nasibur parinirahan Kiwari Mahaprabu Dasamuka dengan cerdas akibat olah buka kawasaan biung buka dudukan dan tunak dunia mengumpulkan kesombongan dengan kesan serang manusia tipis dulurlah purbarya berang pamili lalingitkan pasing bupati tumakaning peraja tentara menentos coreng-coreng di kalangan hawar-hawar sorak anu nuju hibannya penung sorak erang rahipur diserati karaton bandar yang merebakkan soraknya hiburan bandar yang merebakkan
Kepung kauyun jadi pameran negara topeng waduh jati suara topeng waduh Agung Sanjaya jati
Catur gentrak kandar di bubuk kacina ita salebeting pagelaran jawi karaton nagri halengkah diri nagara beratun hara syukur makmur kemahipah roh cinawi aman namun kiwari pengharna tinggal seseratan syukurna kantun sesebutan bagi Prabu Dasamuka balitungan dengar cadasan manusia itis-itis ulang bakar dikenyakukan kaduliman estuling dulu lakukan gak pamilik perantos masing pati itu makanya perlaya malah makan tentara perantos corenca sengketana akibatina urusan pribadi nyatana Prabu Dasamuka ngiwat garwana Raden Batara ngagabungan sang Narendra Batara masangkana tikis kena di Gunung Mariawan Gunung Gohan Karayaan Gunung Suleman pasukan balan ketek Prabu Sak anu kasidan galak sanggara nastaya pahadan pitulung kersana anu kagungan marak tumrapna tetep kana wadu sosana jandara eta pitulung ka bangsawan nara tetep rentemat kasebana wanara tuntas katimuan kagagahan kasaktian kamandra kunanan malah manar kiwari ungkit diajar kasananya bekarama ilmu kemanusiaan ilmu kemeripatan agama sareng dari ilmu malah benar nuturkeun kana pituduh pangupakeun hiji kitab pikeun ngantir ngajajak sangkan manusia hirupna aya dina kasampurnaan tekad ucap istilah masa luhur-luhuran dugi umat yang hancur kakituran sagagah-gagahan nurongkah anu dipiang ke jabatan sareng harta bana tetap rengkena itu bisa melawan nama bakal balinas ka dirina hancur keadilan Prabu Dasamuka tetap rengkena
manusia titis wis gelar Batara anu pancen nepikeun nyapukeun kadoliman kaserakahan kamurkaan di alam marsapada. Iya ya Kris. Atuh kajian penanganan Prabu Dasamuka murang mari patulanya hakosi meja kayaan di keraton parantos tumaru. Malah mandar kasumpingan ingkang raya Arya Kumbakaran. Hari Kumbakarna pagawean anak saparantos seluruh dahar. Ngan sareng juga anu nikmat utaya papadar. Ada sareng Arya Kumbakarna kamanginaan nepikeun ka mampu. Tiga bulan atau api 4 bulan kali kuilir kesilir barang dahar lebih ke bentena ke sebuah sare itu kaya diwari luar sorte sabaran mus digugahkan ku putra mahkota kerajaan Raden Indrajit ngaguru dilurut-guru witisna orang Prabu Dasamuka panawakan campung luhur si manena boros-tenos kaya hingga napas menir banggakan socas melengkap dia makanan di mana ngantikan doa tentukan dia gelap ngampar seimbang serang dengan Allah ngantikan syukur baca adik akan Kumbakarna disebut tepangis jendiriku bagia sateka sadatana akan kalintang sono coba manena duduk ke pada karting sunang singkarak bagia sateka gepi cintu manena hina waktu kalian iya alintang akan sono dan utara kapasana ya kapayutan no dina pembagi si akar hampuran leuwih heula kaula karek nyaring tina hees leuwih heula kaula sejan nyagakeun semua kangapatus kuhoyuh akan kasana sia ditari masna pangabakti awak maneh kukulangi jaga Roba-roba itu ada tiba heula sentak senor kurang-kurang mah mata kurang jajan tuh mata sawah cakerai menjeuna wae datara geuring daulang jarang geuring dan geus dahar terus hees terus udang terus barang hakan deui geus seueuh nyetel TV sakedeung lalajo Persib beres Persib hees deui goredag deui bari jeung lalajo Mimpang kurang sugeng mah da Persib na medokan ngan eleh jeung eleh
deui menok deui Narayo timnas bubuk wae syukur wajah komentar atuh nyusul mana kaping kali nanti eta hapunten anu kasuhun boh pilih aya kalepatan kalayan boh pilih kirang tata titik dulu gapanata corokok tepih tina kasopanan hapunten anu kasuhun kada-kada seniman jeung akang nomor katilu cing atuh boga anak teh heuk papagahan heuk didik heuk bejaan kumaha cara diajarna bemakrama jeung hareupan ka kolot cenah diajar ngajen ka kolot ieu mah teu kira-kira kaulah kira stibra mulai mengaguikeun mata naon lamun diguya-guya atawa dimanyul ku cai saemer ana aku mah sidra baraku dah udah teh horeuk teh kudu kasopanan jiga nu di sakola keudar kabeungkeun kolot make jeung ngadudut kulun piti sagala rupa tasikeun hampura kurang warna isu pakai orang kepet kasih kita sarua anak jeung bapana gitu kan ada anak mah guru matu nang indung bapa dia daya naon sakok kaulah kacilan lewasna ruwah riwina si Indrajisna ayeuna teh nagara urang teh keur aya dina kahapusan ieu di karaton tara-tara ti sasari saraki di isomre pamangkang teu aya damian estuling teu aya duriatan teu aya hegaran estuning sepi jeung naon ieu janten toba kumakarna harus perkara akan depan rasa kasonong lawan kami karena nanti orang panas menimbang di asal kesalahan kering yang ketikusan kesalahan dosa kekunian cuma malah dua pekat tukang adi urang sibuk
susi sapa kinakan kumaha tempat yang sapa kinakan Agnes masih begitu makan putusan sebagai tahanaya tegilu prihatin tahanaya tegilu sedih lawat coba manakan jawab lawat semuanya naponaga acak-acakan ekonomi sifat itu makan itu rakyat antara sosial. Nah, lagi ternyata kembali besarnya jadi ternyata akan negara, nah lagi ternyata akan rakyat. Tepuk. Hari si bungsu kumaha si Gunawan goblok si Gunawan kalau kabel kabusun dari pengkhianat atau si goblok ya minum kabel nah itu jadi sirama ya bapak gede-gede naon di dekasan tukang nasi bungsu berdiri dari si Gunawan sana ini tanpa pamit menyelesaikan pramila sudah tanpa tugas di negara. Jadi kantuk bahasa dengan sosial bukan keyakinan yang rahasia negara orang strategi kamiliteran negara orang dari dipocorkan ku si Gunawan pasti tapi si Gunawan bibiksana akan diusir di Baredo ke Bogor mas di negara diulangkan tukang pedal akan mengatakan kasih Gunawan kadengenah naon bahasa ingkana kita si goblok teh lain bebela kakak lain bebela karena galak seban pagi kakak orang ini apa ngaji kasana pun kakak padahal heula kaula padahal kuya jeung si Gunawan tersik pengkhianat si Doni musik jahat asal memang kelewatan amarah di waktu hari tak si Gunawan diusir Jokora mengikuti jauh-jauh kita si goblok ya. Hah? Allah syahuluan tadi lah. Suka dan belak kakak. Belak kakak. Si Doni tersik sama. Ulu.
ieu sengketa teh sugan teh teu manjang kudan teh janten salila kaula dina waktu 5 bulan kapekerjaan kaula sarepan kaula ke parantos ngawartosan ka salira teh waktu harita salira menak cenah bileuweung panawasa menak istri anu nuju kalaparan anu nuju tungara bileuweung wanawasa mun telah panjenenganna teh Dewi Sinta emang bener pisan paman ieu kacidak kaget dina waktu harita akan mangihan awewe di leuweung sosoranganan bari jeung geulis kawanti-wanti eta kawin lucu tayang lolobana waktu harita akan ngarasawati memang geus jadi kawajiban mulung kanu butuh namun kanu susah ada soal teh boga salah kita cinta teh akan geus kaburu asih geus kaburu resep geus kaburu cinta syumuhur pati harita kene ge jajapkeun deui sangapkeun deui kana hakna panteu lewati-wati ti kaula oge ceuk kaula oge tapi kaula geus ngarasa cinta jeung asih ka Dewi Sinta kaula teu bogoh ka sinama sasama kita tapi ilahiwa mamala parantos karaos ayeuna ku akak dulur parantos dapur baraya parantos perlaya pamilih parantos masih pakitu makan yang perlaya ye aratan mimidina ceuk kaula ge aratan pribadi salira ngalanggar aturan pante kurang murah saya teh parantos gaduh garwa seueurna 80 punyul hiji bunga penggolan pamajikan urang paranaon bunga parapatan pamajikan di kampung namru pamajikan di kota naon loba pamajikan cik atuh ulah diturutan deui tukang alok tapi sakeus kula pagi jeung Sinta ka pamajikan anu 80 punyul hiji saban hees kaluar geus teu semangat asa hees jeung Hamsin asa nutupan gebok pangaruhna kageulisan Sinta cacak-cacak lamun kula teu boga sumpah tapi guru kula yen kula teu meunang maksa awewe anu teu sukaeun ka kula ta eta pakar pikeun kula napikeun kaki waring geus yakin kula Dewi Sinta dikeun di pataman Argas saban peuting eta Sinta teu naek sate teu naek tapi Sinta pegang teh kalakar leuwih geulis dina bakitan
cinta penting akan dikawan cerik perhitungan antara pemain di Mekah palingan tunggu waktu nakal kumbakarna tulungan tidak waktu aja bangunan kirsiram sebanyak kemodalan kami sidoli kasih uang mimpi sana dan awas ya tunggu perhitungan aing bujang tidak mau pakai patara aing budewa tersirga budewa aing tegila ngomong usia aing gerak-gerak ada bersati mata muda puji dengan bapak aing mampulah bapak dos dekat bulan kakaramu kejekaan suruh gidul Korosi patulaya, meja patulaya, kaca para lepus, keramik bubuk, atos kene, kurang tanimakeun. Sadar karena akibat sababil urusan dunia teh mawa karena akibat sahasa menyebab seuneu eta nu bakal karasakeun panasa. Ngan ukuran anak mau pati-pati ayah hasil saupama teu aya sieun. Teu kira-kira pas saur kaulan eta uwikeun deui Dewi Sinta aya nu gaduna. Kaulah persateh yakin di mana akal masrahkeun Dewi Sinta ka carogena bari jeung dihapunten yakin Batara Rama bijaksana bakal luhung, bakal adil, bakal gede pangampura kalayan akan, bakal dihapunten kadang-kadang akan saya bakal diangkan dulur paku ini Batara. Pandi payung cekaula kade ingat baheula di gunung gokana urang tapak duaan urang ninggalkeun kana barang dahar lamun peuting tega ninggalkeun kana sae cul dahar cul minum hai tamu najak para dewata yen urang teh hayang dijadikeun makhluk anu gagas sakti kunjuni apa-apa pangkulang-pangkuling sudah lawan setani ulah dua teh paniatan tapate hayang ngelehkeun bangsa jin, bangsa siluman, bangsa jurik berasakan mutun teh memang bener nomor kedua urang hayang bisa nalukeun atawa ngumpulkeun atawa mapakan kakawasan para dewata pan urang teh kadang-kadang hayang ngeleuwihan ilmu para dewa tiga pangnamang tahun-tahun kan urang tapak teh nyaku tarik-tarikna pamardi urang duaan sapa mulut di luar sapa najak kanan urang laksana urang diijabah ku pramesti yang jagat nata otipati dia urang duaan teh bakal bisa ngungkulan bangsa jin bakal bisa ngelehkeun bangsa
bangsa dewa. Memang benar pisan terus kumaha salah dianakan urang teh kapokok galuli-luli anu satadina bangsa manusia anu disepelekeun atuh direndahkeun urang teh geuning si mana horeng eta manusia teh makhluk anu diunggulkeun ku pangeran. Makhluk anu dimuliakeun ku pangeran jadi we urang teh kusabab bodoh teh kusabab poho teh kusabab salah teh kusabab barang teh urang teu nyaho yen manusia makhluk diunggulkeun ku pangeran nepikeun ka harita urang duaan teh teu munajat hayang nalikeun bangsa manusia. Tayana bari tuna sengketa sareng Batara Rama ari Batara Rama teh ti golongan bangsa manusia. Ceuk paribasa juring sakti setan mandraguna teu leuwih mulia tibatan manusia. Darajatna leuwih luhur bangsa manusia ari urang bangsa jin teh diciptakeun ku pangeran teh tina acinding seueur unggul. Dahkeun ari bangsa manusia mah diciptakeun ku pangeran teh tina 4 unsur. Sajabaning di acinding seueur pan manusia mah acinding cai, acinding taneuh, acinding angin. Jadi asup akan lamun urang buah atawa akan pribadi dengar sadas jeung hareupan Batara Rama komo jeung Batara Rama teh manusia titis-titis. Manusia nu hafal kana agama jeung dari agama, manusia nu aya Qur'anan, manusia nu aya ilmuan. Mengkeun cantet radio jeung kaula ge guru-guru pastakeun sagakeun Dewi Sinta kana hakna. Dan yakin lamun masakeun bari akang jadi hampura guru dihampura ku Gusti Batara Rama bisi meureun akang keur bae kaula bakal idit kajajakeun Dewi Sinta di awak ieu. Waya puikeun deui ka.
kecrot deui jiga orai senok sia kiamat toilet aing teh goblok sia ngalawan sanae sok hayangnya baheula pasea maradukeun cai susu indung baheula pasea prabu sabenah kumal sok baheula pasea leutik parebut pemobilan cocokan ayeuna gede geus dewasa keur sia jeung aing tanpa kuasa babarna nya ilmu pakidul kakalan kakulon kawetan babarna nya aing kana kasana tadi mah aing teh nyaah ya, lamun rabatur mah aing teh moal wani mamagrahan. Asa muka bubuhan teh kadulu aing teh. Bubuhan aing teh kalanceuk ka maneh teh. Kalau cebut maneh goblok ah teu gila aing teh sieun ku sia. Nyebu sia sok jeung aing. Diantep teh. Nyalahkeun batur neangan kambing hitam ceuk aing kumaha teh kasahan anjeun da samuka. Nyeuceuh belum hawa nafsu eta awewe pamajikan di mana-mana. Teu seueuh eta 80 punyul hiji. Kitu keneh rasa mah ge. Daun marang kami dieu saja. Kadar hayang nulis panedo kumaha akam ada hiji akam raja bulat bunhar harta kekayaan bro dipantau bro dijurung raya di tengah lima lencir leuit loma duit kurung nangtung siang lembang isi kumaha bakal nolak akam ngadieu masa sintaeun cinta teh geus sidik nolak cinta teh geus sidik mungeun cinta teh geus sidik boga solaki. Ieu mah dielinga kalakasana harti kalakah nampili kalakah nyiduhan ngagapkan pohon ada beget aing teh diantep teh panae sambulan-bulan teh aing teh geus soreang ngade kagorengan teh geus soreang nyaksian kariweuhan urusan dunya teh kitu teh akibatna mukmak deui teh cinta mumpang mempeukeun urusan dunya ceuk aing kumaha lamun cinta ulah cinta deui lamun resep ulah resep deui lamun nyaah ulah nyaah deui hiji waktu bakal dipegatkeun ka jeung anu pikan cinta pikan nyaah pikan resep anjing. Urusan dunia itu langgeng cekal lagi jeung watakna dunia nuntun kana kadoliman nuntun kana kasombongan kana kasalakahan so ayeuna akang teu ngeunah narima kana papatah ti kaula sok kana kahajak lu ka isok aing moal urusan pasien moal ngejar aingnya ge sia raja sok diantep teh anjing sia tuman sia sok awak gede aing ilmu babarengan diparingeuskeun ku aing kudu dipraktikannya pernah aing nyarita kitu teh nyaah sadulur ngelina sarakah sia dua kali ngetam kadul untung
anu teu maes teu meureum ketempuhan roda ekonomi apung-apungan akibat kasarkaan anu mantap rasa. Toba pembakar hampura lain maksud akan ngajak pasea tapi terpokau masih di kamar terus kamu untuk kapal masalah dari masalah tempoh negara masyarakat yang bangsa balius warisan tinggal orang wajib dimulai ulang kawan ya sini agama jegraya sinetron masyarakat mewah so ngajak pasea kain ampun tulungan temponan keharap bangsa masyarakat warisan tinggal hukuman anu wajib dimulai badieu teh hakikatna masalah akan diuksaku akan kene memang benar akan aku salah tapi akan kamu merontok kapal berat memang tak penasaran sekali lagi hayang kawin ke simpan jejak 82 yuk kadinya begitu di landing lawa awewe wayana belario bangsa makahara ulah ditempo akan makani nah itu nyeri abi urang si bungsu sabaki maka geus masih begitu magang paman prahasta geus peraya nah hati nyeri Arya kumbakar ngemoh pulang balik karena yang ingin kesatian perontos di istreman disumpah topati jiwa naga nyawa kami pun keselamatan negara lepas setiap payus gugur di medan tempur pelajar di medan tenaga mati di medan jurid namanya sadar karena kedudukan pribadi salah Arya naga tak lamun gitu mapang ini tantina karumasaan digedekeun karena bangsa yang negara oleh masyarakat. Tapi sini yang menjadi catatan kaula bakal ini ke medan jurid maka ke medan perang bakal nampuh jalur ke medan tempur panginitan kaula dan awal jiwa satria topati jiwa raga nyawa kadirkeun kaselamatan. Kaula maju ke medan tempur lain ngabelaan kasalahan kakang dasa muka lain ngabelakan bukaan kabeli masalah hampura kaula nyebut kakang kembali jadi kumaha kaula deki harapan
Batara Rama jeung hayang pamit jeung dikirna jeung Batara Rama salaku manusia titisin wisnu salaku manusia soleh anu ngajalankeun rahmatan lil alamin. Jeung sakalian kaula teh hayang pamit jeung wisnu jeung sipuna mampu lanjuran isukan teh aya teh pangecut si Gunawan maka eta mah kumaha amanah salila ngan kaula mah dewasa kaula teu tega megatkeun tali duluran tetep duluran bakal samuk bebela jejerih pati tina mangsa duluran atawa lanjut atawa adina di mana menang masalah samuk yang gede. Kewajiban dulur jeung dulur lamun geuning sinubaran lamun angan sieu anjangan lamun jauh si tepungan lamun teu boga silih derek lamun boga silih asahan lamun sieun silih anjeun mun geuning silih ubaran geus moal dikumbah deui naon bisa dikumbah deui darah urang sakali dulur tetep dulur ngan ieu nu misakeun teh lolobana rata-ratana anu misakeun dulur jeung dulur teh akibat belum hawa nafsu anu ngajauhkeun dulur anu megatkeun baraya teh akibat tarik teuing mika cinta kana urusan dunya tungtungna jiwana kotor di mana-mana jiwana kotor yakin sanajan tengah poe oge bakal poe kompleng butarata moal larap tumrap rahmat jeung pitulung Gusti anu Karim. Namun kitu carana kaula deuk pinikah jeung bae kaula deuk dihareupan ka Rama ngan kaula ingin kawedan jurid demi ngabela balik nusantara jadi kabelaan masyarakat negara jeung bangsa sakali deui kaula lain ngabelaan kasalila tapi kewajiban selaku warga negara selaku kasatria dapamoharan kaula pimunahan karaton tepat merah di zaman ulah pamulihan karena hati ingat baheula urang teh geuning dina tihang-tihang teh kucing sumput silih muda bisilih teuing padukan ciri bubar gambar gadukan baheula teu nyaho susah teu nyaho prihatin teu nyaho salah teu nyaho samsara gerbudak dina alam kasenangan gerbudak dina alam kawajaran gerbudak dina alam hampuran tampil patamanan tempo aya kene geus gede pelakuran teh lau koi jeung lau anu borotot pano